Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Baraya PJM Club Slow. Jadi kita bikin video ini untuk tanggal 28 nanti kita mau bikin acara munggahannya. Acara penyambutan bulan suci Ramadan. Oh, siap. Acara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita bikin video ini video singkat lah, obrolan kecil. Untuk teman semua, kalau ada yang mau ikut serta gitu atau mau nonton bisa datang di mana? Langsung aja ke Lapang Cantik, Babakan Majalaya, Kampung Bojong Rengas, RT hiji RW genep, Desa Majasetla, Kecamatan Majalaya. Tehilap anu bade nonton atau napi ngering kaul. mohon ngarojong kanggo lumangsungna acara dina kaping 28 minggona ayeuna. Oke, jadi kela bisa bertanya-tanya. Nah, misalkan nayaga PJM untuk ciga seniman setelana atau teu hideng-hideng we slow. Kita Budak ngorok pokona Tapi lamun keur main mah pasti setelan Sunda banget. stylish pokona diutamakeun. Oh, siap. Jadi iya kieu we nayaga PJM nya sebenarnya mah bisa aya penontonnya ceweknya. Da penonton PJM mah kebanyakan teh anak muda. Membikin kondisinya kieu. Weh, slow. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ini kepengurusan PJM itu jelas sebagai apa di Saya PJM? sebagai pemimpin. Saya Budi Baduy sebagai ketua anggota. Saya Roni SR sebagai humas. Saya sebagai teuing, saya mah merangkat bisa kadang nako, saya mah kadang video gitu. Bisa. Nah, emang saya mah paling pendiam di PJM. Jadi kita langsung we bikin naon videonya gerbek kanang we gitu. Gerbek kanang. Gerbek kanang ya. Gerbek kanang aja ya. Jadi biar tahu gitu tempat penyimpanan barang-barang. Oke. See you next video. Oke bro, OTW kanang. Ternyata Mang Dolin deh. Next. Lumayan perjalanannya sakedik dah. Next baru dah araya di kanang. Urang gerebeg wae langsung hayu. Siap, dilanjut. Mohon maaf lighting. Ada. Ternyata Wey. ada barudak. Coli wes slow. Bro, menuju naraon ieu teh? Menuju ngatosan aranjeun kusabab abi nyalira ka dieu. Kumaha persiapanna ieu kira-kira berapa persen nih persiapan? Wes slow. Ieu na ayaga yang ngulang lah. Wes slow yang da YouTube. Yo mablo. Ieu na ayaga pangbungsuna. Dog aman. Aman. Bedug rada di kondisi teh. Kangen abeuh mana rama aman. Bisa bari bawa mana ge? Kumaha ieu na? Kangen abeu aman. Wes slow. Terkenali. Aman. Tos jarantan gitu. Jadi Baraya. iya guys, kenang PJM teh ieu guys. Hampura pabalatak, ieu mah sanes hotel, ieu mah bengkel seni, wayahna mun pabalatak. Ya disebut oge dapur seni, sanes dapur restorannya umat Lain dapur kuring, wes slow. sanes. Ieu nu merengse Wes alanyar deui wae. alanya atuh. Sepada saya kemajuan, Wes. teman nonton teuing gitu. Wes. Jadi kangge kaping 28 anu tak can terang 28 April di Lapang Cantik Bojong Rengas. Wei. Hayu sasarangan pilih anu bade ngering kaul. Siap. Wah, Mang Bebe barong teh. Urang unboxing wae. Langsung wae. Unboxing. Tikun dan heula. Ya, Tutup dulu kameranya. Unboxing barong. Unboxing barang. Yuk, orang lanjut wae kanu unboxing barong. Wes. Jadi barong teh baraha persen ieu teh? Nya ieu barong tiasa namanya 50% dina masih kene dina tahap
pendempulan sareng hamplas ngecet oge teh acan rengse terus handap nage teh acan rengse oge. Kira- Kurang langsung wae Kira-kira tanggal 28 April beres? tanggal 28 April teh acan engke ieu spesial tos lebaran nya. Wes, siap. Keluarna barong anu ieu. Jadi guys, ieu barong teh saacarna teh kieu. Langsung aja Bang Bebe, balong, siap, musiknya dramatis. Siap. Langsung wae tinggal ieu persiapan Wes, barong ayeuna teh acan kasep. janten. Jadi teh temana teh naon Bang Bebe temana? Ieu kan satacana warna beureum, ieu mah nembe Cat dasar. cat dasar data kaleresan abi nuju kosong cat dasar warna bodasna terus lawe kuping nu aya supaya nutup pori-pori anu masih aya di nukai supados langsung ke herang pas dicat nanya. Kumaha ieu teh temana teh? Ieu teh mana abi pokona mah hoyong keluar teh brutal ekstrim Wes, ngeri we pokona si bibir ieu kapungkur keur teu acan dibarentuk kieu masih keneh sistem merata ka kawas nu sanes abi ayeuna aya panambihan oge dinu bibir ieu supados sedang ngeri oge nya terus dina hidung masih keneh teu rata nya korodok terus dina soca ayeuna leuwih ngaageungan dina pipi oge ayeuna dibentukeun teu beraturan oge eta ngarah kenging dina sisi ekstrimna gitu kan. wes, mantap. Ngarah ekstrim pokoknya antosan we atas lebaran barong insyaallah rengse. Tuh wae ti pribados bade permios ngantong hilap Di camping 28 diantos pisan di lapangan cantik. Wes. Kangge videona di YouTube seueur. Tutup kamera. Tutup video. Wah, guys.